sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tah. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna?" "Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terangna naon." Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah endek beberean bae. Bu pon ware eta boga niat deuk beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawarahnya sih. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustad jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagawena ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teu boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek keneh paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki da jah eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah tah cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunah teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunah moal aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah tenang ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100
nyana mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari. Cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia. Kotok dipencit. Bismillahirrahmanirrahim. Maling ya biasa mencit kotok mah bismillah. Nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok banget narempel jararadi kabeh jadi banget ka ieu pinuh ku bulu. Masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui terus ka dokter terus ka kokolot kayak cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae. Ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cenah. Ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun cek urang mah wali ahli Allah datang nyana ka dieu. Waalaikumsalam. Naon? Kula maling kotok kiai. Sia teh ya. Kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting be tak kiai aju ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus satu kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ku ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai. Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga cekena itu hari anu maling cekena kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cenah ya asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirnya meleh deet ngana datang gadinya Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok buluda jadi kadinya ya iya jadi kula geus kaumana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah teh geger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun
Ya Allah ya Rabbi, hamba Gusti nu maling kotok kula, anu kula itu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya, kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita kene cageun. Cageun sepontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun bareng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh, jadi eta teh sebenarnya mah nyana embung ngagondogan eta mah sakadar ngobatan. Nah, ieu konsep hirup urang dek jadi kiai, dek jadi pedagang, dek jadi pemerintah, TNI, dek jadi polisi, dek jadi daun bae. Hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur, insyaallah geura. Indah jasa. Jah hirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeng Nabi ting nitah eureun ka panglima jah henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar, apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tanina? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagangan? Henteu. Ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh, nu penting takwa ka Gusti Allah, sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa, sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI, sing jadi TNI nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa, sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung. Di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir, maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Ulama ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorgaan. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Neangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, Bang. Polisi tidur. Itu aja. Akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat. Urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Nah, bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji.
di mana ngajina? Majelis. Kaujanan henteu, panasan henteu, nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka wari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Demantak lamun bener jadi bupati gede ganjaran. Lamun bener jadi gubernur gede ganjaran. Lamun bener jadi tentara gede ganjaran. Lamun bener jadi polisi gede ganjaran. Daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksain Allah ya majelma. Atuh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah aya hikmahna geus urang ala hikmahna nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae, zaman mah terus bae, ke tenang, ke kacau, ke hareuda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Lumantak hiji jelema nu tentrem mah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah. Ini saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu. Ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teh. Ulah ngadoakeun jore sama sakali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun mana dijadikeun manusia ku kaula, mana da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadung Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, ndek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula? Hiji abdi mah ndek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah ndek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat? Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah ndek beberean bae. Bu pohon waret tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain.